Wios abdi ngadeg. Jadi itu kata wis teu. Oke. Abdi nyongkeun hiji ka urang kampung Lunjuk Girang. Ieu aya tugas cenah ceramah. Di widian. Kedah hiji di ari abdi mah pendatang. Pendatang datang ka dieu rek nyerah mana ibu-ibu, kira-kira kumaha? Sabab kamu ieu mah urusan agama. Kudu jelas heula, pernah masantren, kudu pernah lah nyantri heula, kudu bener heula guruna saha. Oke. Tah itu. Apa tuh ibu-ibu? Abdi masantren di mana? Tuh, kan? Apa tuh guru abdi saha? Nah, ya. Kumaha? Kumaha mau diajak ku abdi jadi ajaran sesat? Siap tuh. Aya insyaallah barudak santri urang Lunjuk ku abdi dibawa ka pasantren. Tah euy, urang ngaji ti dieu. Pernah disiksa ku guru belah dieu. Ya. Jadi henteu ujug-ujug langsung jadi ustad we teu. Tapi non prosesna heula bos. Ya, aya proses heula menuju ka dinya teh. Insya Allah. Alhamdulillah urang sadayana tiasa kemparium mumpulung di tempat. Teu aya kajabi sejak memperemut, sejak ngabungah-bungah karena kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasarna cinta, dasarna rindu. Naon sababna? Oke, rindu bukan hanya sebatas kata-kata saja. Lamun mah sebatas kata-kata saja, kenapa terasa begitu menyiksa? Senggol dong. Kumaha barudak? Ya dasarnya karena cinta, karena rasa rindu kasaha ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya rasa rindu? Si horeng Kanjeng Nabi anu rindu ka urang sadayana, khususnya ka kampung urang Lunjuk Girang. Tah, ka urang kampung Lunjuk Girang, Kanjeng Nabi rindu. Percaya teu? Geus percaya we lah pokona mah. Percaya teu? Percaya we. Kenapa? Karena hiji saat Kanjeng Nabi nuju ngariung diriung ku para sahabat. Eta Kanjeng Nabi naroskeun ka para sahabat, "Ya sahabat kaula, aku begitu rindu kepada kekasihku." Saha cenah? Rindu. Ari rindu ka Bogoh? Ka Bogoh nya, beres dah. Ngan beda hanya ka bobogohan 3 tahun, ari kawin jeung batur. Aya nu kitu aya. Kasiksa henteu? Bukan masalah rasa, tetapi banyak sekali nostalgia. Selebel. Kanjeng Nabi rindu ka urang. Mana di antawisna? Kaulah begitu rindu. Kasaha atuh Rasul rindu kasaha? Cok, cek sahabat. Kaulah rindu kasaha? Ka para malaikat. Saur Kanjeng Nabi ngawal deui sahabat, malaikat manggeus yakin makhluk anu mulia da deukeut jeung Allah. Keun eta mah bagianana. Saha atuh ya Rasul? Sok saha atuh nanyakeun kaula teh cik Rasul. Eta para sahabat dengan pedenya. Ya Rasul, anu ku anjeun dipikasih teh abdi sanes. Sahabat, anjeun mah jalmi anu mulia. Kanjeun mah apal jeung kaula babarengan jeung kaula, pasti anjeun mah jalma mulia. Nya saha atuh? Sahabat misi hayang nyaho anu ku kaula dirindukeun teh umat kaula anu mana teu apal ka kaula, teu apal wajah kaula. Ibu-ibu apal teh wajah Kanjeng Nabi? Dadegna sugan alit juga kieu. Lain begeng ieu teh nya hampur. Lain begeng ngan pedah ieu gamisna we nu gondrang. Atuh cenah mata me eta miliaridu kitu make sorban panjang tengah haja pan biasana mah abdi lamun diondang sok biasa dus teh bisi lamun teu didusan ku abdi make ieu make sorban digembol sugan mah kitu nya. Ibu-ibu sadayana oge bapak-bapak nu kusim kuring dipihormat kan tenang urang sadayana di tempat teh sim kuring dadakan tadi ke dadakan abdi ninggalkeun 2 jadwal. Lain Allah, Wuhan. Abdi 2 jadwal, hiji di Lunjuk Girang, biasa program muludan, maulid arba'in, dari rumah ke rumah 40 suhunan. Di sini rek ngiluan, sok ngiluan, daftar. Oge, ka Cibiuk, ayeuna teh jadwal teh, jam 10 jadwal ka Cibiuk.
abdi melaan jang saha melaan urang lunjuk girang mata PRW sing ieu kan sing ngartos we gitu gua jagal PRW melaan urang lunjuk girang tah Kanjeng Rasulullah rindu ka saha rindu ka urang ka umatna anu kieu patut urang maloba dorakanya cik aya nu dieu pang dosa-dosana saha cik abdi hayang apal ningali jamina nu pang dorakana we mana cik yang ningali kumaha urang jalma soleh henteu jalma doraka eta jalma doraka ngan eta nahanya Kanjeng Nabi begitu rindu ka urang ka kieu patut kieu nya kadang-kadang pan urang masak goreng-goreng patutna urang mah asalaki masih keneh ngalawan atau nanti masih keneh taat masih keneh ngalawan aya keneh budak anu ngalawan ka kolot aya tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu rindu ka urang sadayana insya Allah maka urang aya pembuktian cinta aya rasa rindu urang menangis ku karena batuan atuh ku bersedihku mau makan teringat padamu mau ku teringat padamu mau modal ya mereka kekasih rumahnya kami ingat leres gitu sudah kieu Pak RW hapunten Pak RW abdi kieu soalnya sok serba salah dilema jadi usah ayeuna mah kumaha dilemana heuh ari serius teuing cenah euy tebalikeun usahna sacenah panitiana teu rame cenah euy ngajina ge cenah geus kaleos hungkul ari bodor rame teuing da lain si Sule deui beres gitu mata kudu ngaji we kudu aya napa kana hati angan wios abdi rada kasar bahasana wios kerbada abdi mah lain makhluk abdi lain makhluk halus abdi jadi abdi mah bisa lemes bahasana teh rada kasar saeutik wios ridho gitu ari ridho mah tapi ka mana gitu lain nanya urang mah tapi ka mana cenah rindu ka saha Allahu Akbar rindu ka saha urang geus buka pamajikan Kakek baik. Rindu kasar rindu ka Kanjeng Nabi. Si horeng Kanjeng Nabi oge rindu ka saha? Ka urang. Cik kinten-kinten urang ngimpi atapi hoyong janten umat Kanjeng Nabi. Kantos ngimpi itu atapi dihoyong-hoyong urang janten umat Kanjeng Nabi. Ieu mangtos padal Allah. Tos karunia Allah taala urang dijantenkeun umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dina ati urang sadayana bunga ku palahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwati setan jeung iblis anu teu bunga kana kalahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka di mana urang lunjuk girang lamun teu bunga kana kalahiran Kanjeng Nabi eta anak buah jeung anak buah naudzubillah min da urang mah anak buah Kanjeng Nabi Muhammad sok sanajan kieu patut ibadah goreng patut oke tapi tetap dilaksanakan secara istiqomah ngan PR urang tugas urang nguludan dari tahun ke tahun bahkan abdi ngayakeun program nguludan 40 suhunan kanggo naon naikeun amal ibadah naikeun kualitas ibadah sanes hartina naikeun kana jumlah ibadah contoh Pak Ustaz alhamdulillah abdi mah sabadan nyirinya sok muludahan hari itu abdi masuk ningkat ibadah abdi kumaha gitu abdi mah salat subuh asalan 2 rakaat janten 3 rakaat lain gitu naikkeun kualitas ibadah eta mah naikkeun jumlah rakaat eta mah nya bahkan eta mah bid'ah teu meunang haram hukumna oge terus tah maka urang dari muludan ke muludan naikkeun rasa peningkatan kualitas ibadah urang sadayana nu asalna urang unggal poe teh nyarekan wae salaki kurang resiko nyarekan diresikoan 50.000 20.000 bahkan 10.000 ngamuk ibu osok tara dipasang 10.000 terus pi ngawak-wak osok tara balalager alhamdulillah
mudah-mudahan dihampura bohong na Gusti bagus. Ka bapak di mana pasea jeung istri jep ngingkang cicing. Osok bapak osok pasea tara. Ibu osok pasea tara jeung caroge. Tara. Ah bohong. Naon sababna ari pasea teh bumbuna sono. Ya iyalah beurangna pasea da moal insyaallah moal lila-lila teuing paseana. Ketika penting tidak urang teh nya memusuhan jeung saimah. Terus ketika ada urang teh komo ayeuna rek usum tiris. Allahu akbar keur tiris. Ada kieu gegetret weh. Urang komo ibu-ibu mapan kitunya bisaan nyumputkeun perasaan teh. Kan ari awewe mah pan bapak-bapak karena wanita itu ingin dimengerti, tidak ingin disakiti. Karena wanita ingin dimengerti. Nggak sepang menangkon weh. Di mana pasea jeung istri ngecicing weh. Sumuhun. Bapak anu sumuhun. Nggak sakit jempek muhun weh. Bapak ya ngarasi kuantum ni asa kurang-kurang teuing kamari 20.000 ayeuna 10.000. Isukan ulah nepi ka 5.000. Apa napi kagok disungkun-sungkun sakalian. Mohon kaula nuhun. Cik kira-kira kumaha? Ibu-ibu keur pasea keur ngadat salaki kitu kira-kira kumaha? Bakal seri deui. Tapi dicicingkeun we cicing we. Soalna bojo mah ketika pasea sok hoyong aya layan. Leres teh. Upami henteu aya layan teh biasa teh dianggap. Kitunya Allah masih kasih membarek. Nah, tapi bukan berarti bersih. Kita bukan berarti kotor. Oke? Naon hartina? Nu kieu patut make gamis sorban di kopiah. Lain hartina jalma bersih. Lain hartina jalma soleh. Ini hanyalah dangdanan. Maka ulah katipu ku dangdanan. Ini meloba dina TikTok make apa itu teh? Efek, benernya. Hah? Filter. Bunga teman nini geus kerejut. Make filter jiga we budak ngora jiga parawan keneh. Maka loba nu katipu ayeuna mah. Dina medsos, yang ngajodoh dina medsos, kade hati. Balik deui. Urang ka dieu ngariung teh rek naon? Memperemut karena kelahiran Kanjeng Nabi. Maka ibu bungah teh. Mana ciri bungahna kumaha? Susuriannya. Oh jadi nu bungah teh susurian. Oh gitu. Ari abdi sok ningali kitunya aya nu di jalan. Susurian sorangan. Eta bungah kana kumaha? Gelo eta. Ya. Tah iya bungah. Urang tiasa seuli alhamdulillah. Bungah eta itu sebagai salah satu ekspresi dina kabungahan. Maka ketika ekspresi punten kamari timnas sabaraha hiji-hiji atau ke ngomong ngalawan saha Arab ketika gol kira-kira kumaha ekspresina? Wah, anu ejrak-ejrakan laras teh. Kamu lamun Persib dimenang. 3-0 wah ejrak-ejrakan. Haram gitu teh. Henteu, sabab naon? Bunga. Maka tidak ada dalil untuk rasa cinta. Asik. Sledeo Urang boga budak lahiran teras deui tepung tauna usok ulang tahun komo anak kahiji anak mimiti hayang we ulang tahun nepi ka ngondang tatangga baraya nepi ka dimake balon sagala aya selamat ulang tahun buat bebay dede bayi yang ke-1 cik si eta nu orok ngartieun henteu paling kitu hungkul saha nu bungahna saha meakeun sabaraha duit aya 1 juta jang masak jang konsumsi ari urang ayeuna muludan ibu mah ngalobarkeun sabaraha duit henteu Allahu akbar mengerakeun. Tah mugi ibu-ibu sadayana masyarakat kampung Munjuk Girang bapak-bapak anu ngorbankeun ku sedekah muludna mugi janten tiket ijabah urang sadayana. Urang kenging syafaat
di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab naon? Ieu bukti nu bakal nyalametkeun urang di alam barzah, nu bakal nulungan teh saha? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu bakal nyafaatan urang teh saha? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal salaki urang moal. Lain pamajikan urang lain. Bahkan ke silih dakwah tah. Pamajikan jeung salakina. Kira-kira lamun urang bener teu cinta kanu janten caroge ataupun bener teu urang cinta kanu janten pamajikan. Ditesna ketika ditinggalkeun. Oke? Si emak ngantunkeun ataupun ibu ngantun cara rek ngantunkeun sa. Guru rek datar moal. Kayak pabrik lebih janten ka malaikat. Padahal usumnya usum kenalan jeung malaikat dengan bisa ngobrol jeung malaikatnya. Nauzubillah min. Contoh misalkan saya target ya. Yani weh. Yani maut. Yai curi dulu. Ya, geus saminggu 2 minggu kemudian urang teh ngorak keneh cenah kira-kira neangan deui Kitu lim. Tiba kalina teh mana rasa cinta teh mana? Lamun nya rasa cinta, rasa dedeuh, rasa rindu kanu janten pamajikan, beureung ngilu tah dikuburkeun. Buktina mana geuning kawin deui? Han. Mata ulah cinta teuing ka salaki, ulah rindu teuing ka salaki, pun sebalikna sabab hiji waktu mah bakal ditinggalkeun. Mana cinta nu hakiki? Allah jeung Rasulna. Maka abdi rumasa abdi jalma bodoh diterbangkeun Allah dengan karunia-Nya. Orang Sumedang, oke? Abdi orang mana ya? Apa itu Sumedang? Orang Sumedang. Syariatna abdi gaduh bojo. Bil hakikoh, hakikatna ku Allah digerakkeun. Abdi kudu loncat ka ieu ka duara khususna. Menangkeun katurunan pataruman. Diajar deket jeung masyarakat urang nunjuk girang. Ngimpi henteu ibu-ibu panggih jeung abdi. Henteu dihayang-hayang henteu. Ieu mah karunia saha? Karunia Allah. Kanjeng Nabi diutus di Mekah, dilahirkan di Mekah. Jang saha? Kanggo sadaya alam. Rahmatan lil alamin. Apakah Kanjeng Nabi kanggo khusus orang Mekah hungkul? Lah, henteu. Jang saha atuh? Jang sadayana alam. Abdi di Sumedang, apakah khusus untuk orang Sumedang hungkul? Henteu, geuningan waktu jodoh orang hegar manah mah misalnya katurunan pataruman, geuning deukeut jeung urang nunjuk kirang. Tah, nu mawi urang sadayana ieu mah pada Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka urang sadayana daya kajabi kanggo naikeun rasa cinta, rasa rindu ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita jam seberapa? Kita bisa berapa, Ibu? Hah? Lanjut. 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 Wah, itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Udah kakara, menurut kieu kakara ieu jeung abdi. Bisi pajarkeun. Ulang, biasanya serius, kamu nggak tahu ya aku itu lebih romantis. Kekerja we meureun. Da ibu-ibu ge tanu pengajian oge aneheun. Nah, kitu nya anya, teu aneh kitu. Menyesuaikan tempat. Keur ngaji mah pangaosan mah tanyakeun ka ibu-ibu mosok. Utara mah nyaho atuh nya. Ulang, wajahnya saja serius, tapi hati aku Hello Kitty. Di kamar gitu teh lain Hello Kitty. Nah, cinta urang nu hakiki mah ka Allah jeung Rasulna. Maka abdi nu bodoh diajar rek ngajak ibu-ibu jeung bapak-bapak khususnya masyarakat kampung nunjuk girang rek nganterkeun rek diajakan ka Allah jeung Rasulna. Moal diajak ka calon dewan moal rek ngajak lagi ka Allah jeung Rasulna geus ge pan sok poho nya. Maka enggeus moal ngobrolkeun kana politik. Kan abdi mah resep kana politik. Ngompol tina liang leutik. Nah, ayeuna mangpang mungtung. Urang sadayana diajar. Mangpang boga. Abdi teh erek ieu rek saeutik muka. Wios muka.
bisi aya barudak emang khususnya budak anu teu apal rek nafsirkeun sorangan we urang teh cicing teh di kampung lunjuk apal teh lunjuk naon lunjuk teh tunjuk curug heeh cik kira-kira kumaha tunjuk sok kumaha sok tutunjuk nu sok tutunjuk saha nu sok tutunjuk saha urang ngaji dia saeutik dia teh nya cek Imam Ghazali ibarat jelema teh aya 5 sana sabaracana aya 5 jempol curug jajangkung terus jari manis terus cingir mana jempol biasanya jempol mah jalmi anu soleh nu kategorina ulama kiai ustad ajengan jeung sajebana nya biasana aya ka ustad urang sok ngahormatara ustad abi kapungkur aya guru di kajauhan abi keur ulin dan langsung lompat nya langsung lompat langsung nyumput daerah tapi katerap bu asli pisan si horeg teh katransfer tah ilmu eta teh dugi kadanget ayeuna mana cirina ketika abi ngalangkung aya jamaah ibu-ibu anu rajin ngaos meureun punten aya nilainya nu teu make tiung alas si aa nyumput pada kumaha kitu rek aya aa rek eueuh oge angger we dorakan teu geus sarua henteu atuh ibu tah eta kitu we nu kata hate teh daerah we ka guru teh gitunya eta si jempol eta kategorina ulama kiai ajengan bade ka mantan itu bade paling itu nah aya kucieur henteu ari lunjuk dirang teh paling mana itu paling itu atanapi ku jajangkung lunjuk dirang teh paling mana eta cara paling dia kira-kira kumaha atuh pake ulumanya tuh jempol curug mana curug teh curug mahlir ibarat jalma anu beunghar jalma anu beunghar kumaha ketika abdi misalkan butuh ye semen 20 sak besi kusik mah ka jalma nu sangsara mak pido ananya abdi keur ngabangun bantu doa mun bisa mah 20 sak semen oh oke mohon cenah cek sangsara teh tuh itu weh ke material ke urang ditanya barudak pangmokeun semen 20 sak tuh ke material si kira-kira bakal digugum mah da yakin teu tebogan ka urang nunjuk irang pangbeungharna dilunjuk irang saha dilunjuk irang pangbeungharna Pak RT hiji saha Pak Mes urang bahakeun Pak Mesnya Pak RT hiji mugi naik pangkat RT hiji janten RT 2 nu pangbeungharna Pak RT hiji Pak RT abi butuh semen oke orang teh barudak pemuda bawa ke material tuh bakal digugum mah bakal da ieu seukeut curugna ngan nu tunjuk curugna hiji ka batur opatna ka mana ka urang ka diri sorangan tah maka nu sok tutunjuk moal wani-wani nyalakeun we batur tinggal heula awak sorangan ragak heula awak sorangan ari jajangkung kumaha saha jajangkung mah Pak RT Pak RW pamarentah kades camat maka aya di tengah kudu adil tah pamimpin mah beres kadieu dua jadi manis kumaha jadi manis mah lir ibarat pamuda nu manis mah pantes sagalana oge pamuda rada bangor saeutik pantas teh pamuda bangor pantas kudu pantes budak ngorak keneh lamun aki-aki masih keneh bangor pantas henteu teras deui nah konsumsi deui deui atuh deui Allahu akbar orang geus deui konsumsi mah enggeus rusak atuh naon cingir enggak satu cingir mah ibu-ibu mah dinamis ya meskipun leutik oge tapi gunana cik kira-kira ayeuna model muludan lamun tukang konsumsi aman mah sabab syarat muludan mah kudu ngejo nya maka selektif ka ibu-ibu mah bisa ka ditu ka dieu upami ngarojok bool hayam ku jempol atau ku curug apa ku cingir ya
Manya ku jempol dia colok kayak tante. Maka ibu-ibu mah selektif. Allahumma sholli wa sallim barik. Biasa keturunannya buangan itu konsumsi. Ya. Ibu-ibu sadawana kaum muslimin muslimat khusus orang kampung masyarakat kampung Lunjuk Girang. Mungkin orang sadayana ngariung di tempat tu aya kajabi. Orang sejak memperemut karena kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemampuan orang. Dengan kemampuan orang samampuna tapi ulah diempet bisi ayah orang kampung Lunjuk Girang nah ulah kalang muludan bebeja kayu teu apa dalilna bebeja siap nah sababna urang teh keur memperemut karena kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu teu bunga karena kelahiran saha tadi teh setan jeung Allah masih barik geus alhamdulillah urang ngadoa khususnya orang ngadoakeun karuhun urang sadayana wabil khusus ieu teh kantenan apaan al-mukarram wabil khusus di dieu teh abdi sok sering nyarioskeun Mama Abdul Wahab wae terus naon sababna hayang apa henteu kebejaan mah banyak abdi pendatangnya ho hayang asli atuh nangtung deui ieu mah bae saeutik we nya Mama Abdul Wahab bin Mama Mukidam ari abdi mah sok nyebatna teh Mama Mukodam ari Mukodam teh naon Mukodam anu pangheulana anu terdahulu Mama Abdul Wahab bin Mama Mukidam di abdi telepatnya di Jawa lungsur ka dieu nyebarkeun agama Islam di mana khususnya di daerah dieu di Kadungora oke di Kadungora dah di antawisna ciri khasna dedegna rada awakna gede jangkung badag lamun dina dedeg mah nya terus deui kumaha watekna tabeatna Mama Abdul Wahab mah tara gereuhan ningali masyarakat anu goreng patut teh keun we hiji waktu oge da bakal sadar hebatna kolot tingalinya Mama Abdul Wahab gitu karakterna aya punten pisan aya urang kampung Lunjuk Girang baheula nu keur ngadu keun we da manehanana oge apaleun kitu teh salah kitu teh goreng patutkeun hiji waktu mah sugan we sadar hebat kolot itulah karakter Mama Abdul Wahab urang ge termasuk diri urang lamokot ku dosa nya ayeuna so teh goreng patut kieu loba doraka mugi weh ketika urang mau teh aya dina kayaan husnul khotimah nyanak lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka abdi ngayakeun program sorangan program naon sabada Jumatan abdi sok jarah ka Mama naon ngahatur nuhun ke Mama hatur nuhun abdi tiasa janten urang dieu hatur nuhun cara hatur nuhun na kumaha hadiahan kirim Fatihah maka ulah aneh abdi mah nyuhunkeun ka Gusti mugi ilmu jeung akhlakna Mama Abdul Wahab turun ka abdi sabab naon turunna ilmu henteu melalui nasab wae meskipun abdi lain nasabna lain katurunanna Mama Abdul Wahab ilmu mah bisa euy kusabab naon kusabab urang mineng ngajarahan mineng ngadoakeunana Allahumma sholli wa sallim wa barik ngan pedah Mama Abdul Wahab mah jangkung badak ari ieu mah jangkung alit gitu terus geus pasti asli ayeuna mah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafiina wa karimina wa dakhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa rida wa tabaraka wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yakin Allah wa ta'ala mazida ya rabbana la rahmaka kama yanbaghi li jalalika wa wajhika karim wa sultanik ya qadim ihsan ya qadim ihsan ya qadim ihsan ya ni'mal khair ya ni'mal khair ya ni'mal khair wa kathir ma'ruf kathir ma'ruf kathir ma'ruf Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi qulubi wa du'aiha wa zadina dami wa shifaiha wa nuri awsar wa biha wa tanhalu jalabatan farijul karamatu qadamul hawaid ma dana la yara wa yusul khawatim wa yasaskil bama wa wajhul karim man dana jinna jinna wa al-afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiru biha min jami'i sayyi'at
وترفعنا بها عندك على درجات وتخرج منها الشقوات من الخيرات في الحياة وبعد الممات. السلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولإخواننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة، وأن تتوفانا بالإيمان والإسلام والتوبة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Tutup salawat. Ya Rasulullah sarang salamun alaik ya Rafi asya'ni wa daraji أضفت يدي وتعالي وإلها الأبين كرمي خير الجود والكرم Kadulur baku Rujung tatangga Kudura rukun oleh saya Eta sunah Rasulullah Nabi Muhammad panutan urang. Nabi Muhammad panutan urang. Ya Rasulullah kain Bijilkum, buktikum rasa cinta orang sadayana kanjeng Nabi. Buktikum secara orang nyebatkan mengalantunkan salawat. Hiji waktu orang sadayana bakal maut. Hiji waktu orang bakal paeh. Cantang ti urang maut husnul khotimah. Maka kesempatan dina di waktu orang sadayana menuju husnul khotimah. Ya Allah khairal judi wal karam Muntimang mangsa Guna akhirna Moal kasasar Rejung sukmana Bikin Allah berkahnya muridan ya Allah, berkahnya dijahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Kita dengan kanjeng Nabi Muhammad ya Allah, ijabah abdi sadayana. Asal terima saya abdi sadayana ya Allah. Alhamdulillah menerima abdi sadayana ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sakitan lukasun haputan lukasuhun wajah muwajib ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.